Kakuping suara azan di masjid dekat tebihan, sing horeng tengah wartosan ngajak salat babarengan. Kakuping suara azan di masjid dekat tebihan, sing horeng tengah wartosan ngajak salat babarengan. Ulah sok salat di imah salagi aya masjid mah, pribumi atawa semah, hayu urang berjamaah. Ulah sok salat di imah salagi aya masjid mah, pribumi atawa semah, hayu urang berjamaah. Mun hoyong hirup barokah, tenang pikir tentremana, awal waktu berjamaah, tiap dinten istiqomah. Mun hoyong hirup barokah, tenang fikir tentremana, awal waktu berjamaah, tiap dinten istiqomah. 27 derajat ganjaran berjamaah salat, tiap waktu tekaliwat, bagja dunya jeung akhirat. 27 derajat ganjaran berjamaah salat, tiap waktu tekaliwat, bagja dunya jeung akhirat.